Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradihi. Ngalap sirah Muhammad al-afwa pangampunan al-yusra tegesa ing gampang min akhlaqin nasi saking pirang-pirang budi pekerti manusia wala ta'abusada jamulitik sirah Muhammad anha saking akhlak kita bulan merentah sirah Muhammad bil urfi kalawan becikal ma'rufi tegese kebajikan wa a'riyad lan menggo sirah anil jahili saking kang bodoh kabeh fala tuqadi bisa fahim maka aja ngabandingi sirah Muhammad min jahilin kalawan kabodohane jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Wallahu a'lamu bimaradi wa imma lan lamun fi idghamun ina syartiyah ma'al mazidah iku tetep ing dalam lafad ina utawi ngaidghamkeun nun lafad in asyartiyah ing dalam ma'al mazidah lan lamun yan zawan naka ngawaswasakeun temenan nagoda temenan ka ing sira Muhammad minasyaitani saking syaitan najidun opo panggodaan godaan yusor fama umir tabihi sahib Giselamun megoskeun ka ing sira Muhammad saking barang kang den parentah sira Muhammad bihi kalawan masaripun sopo kang megoskeun fasta'in maka amri tulung sira Muhammad billahi Allah jawab syarti ya iku jawab syarat wa jawabul amri ma mazupun lan utawi jawab amar mah iku kang den buang ayat fa'uan kayan fa'uan tegese maka bakal nolak ya Allah insalihan kasakin siapinahu insatuhun Allah sami iku kang maha ngarung ulil qauli kadue ucap alimun tur kang maha uninga bil fadli kalawan panas ini lamun tadi Allah ngajelaskeun bahwa Allah teh nu ngurus kana sakabeh urusan-urusan jelema anu saleh wa huwa yatawallas sholihin ngurusan mukminin ngurusan muslimin Allah patung-patung arca-arca nu dipangerankeun ku para kafirin Nasrani Yahudi jeung berbagai kafirin adalah bohong belaka ditangtangan ku Kangjeng Nabi supaya eta patung-patung nu dianggap pangeran Uzza Lata Manat jeung pangeran-pangeran nu sejen coba supaya mere penganiayaan ka kaula cek Kangjeng Nabi
ternyata moal bisang komok lamun dititah nuduhkeun sebab sapira batu teu boga denge teu boga deuleu teu boga gurak-gerak batu atuh boro-boro jang batur dirina ge diteundeun di WC ge moal kukumaha pangeran nyana teundeun ku urang di WC guyur ku cai tai sugan nyana hei ampun aing mah pangeran moal gitu-gitu aja dibelem kumaha kukumaha nya pangeran kos kitu jadi berarti layan fa wala yadur la yasma'u sanajan kadeuleu namun cirak deuleu padahal wahum la yubsirun teu arti tapi kulantaran hidayah manu Allah kajen teuing kukumaha ge hak peto Allah boro urang masyarakat manusia biasa keur diangkat jadi solihin atau jawali cacak-cacak kangjeng seorang utusan Allah geus kajelaskeun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Gusti Allah orang hidayah mata manu Allah urang kuari ieu bisa nyaho pangeran teh Allah bisa nyaho rasul Allah teh kangjeng Nabi bisa nyaho kitab Allah teh Al-Qur'anul Karim kemudian orang bisa ngalaksanakeun eta hakikat nama hidayah ti Allah orang bisa diuk simpul kuari di majelis taklim di dieu keur dices dicas supaya hudang iman orang teh sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus kadang tambah kadang kurang supaya iman orang mantap nambahan dicas orang ngaji sia awak cicing sia di handapeun tanggal lamot dicas ya kuai bari lurak lirik casana error ya Allah hanya Allah nu boga hidayah Gusti Allah ngadak si hade hidayah urang geus bener inna dina indallahil Islam bahwa agama nu bener Islam pertahankeun supaya kabawa ka jero alam barzakh husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana hidayahna dicabut naudzubillah min dzalik tak sing hade pertahankeun ayuh urang jaddidu imanakum bila ilaha illallah seringan baca la ilaha perbaharui iman ayo terus mal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang asli mangumbar mal kebel ju balik na kaditu tambah rahasia Allah itu tsunami itu sene puting beliun nuraga tabrakan gering anu sehat urusan Allah teman penting iman kabawa yang akan sadaya-daya aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu yang aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing kae umur di dieu geus disiapkeun di dinya kamari berangkat ke tanah suci pae di Mekah kuburan nganggur tah kuburan sanajan aya ganti nama atuh ulah hese-hese neangan aja eta mah aduh masya Allah karim nah kulantaran memang Allah anurus maka Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin lain ditanyain peperangan lain titah kesulitan lain ditanyain kenakalan tetapi rahmatan lil alamin dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi menghadapi kafirin anu Nasrani menghadapi kafirin di urang anu Hindu nu Buddha nu Protestan dan lain-lain sebagainya menghadapi jawara
supaya ia bener-bener ngekarasa rahmat teh kumaha metode tunggu deui iwati kudu berakhlakul karimah kudu boga akhlak karimah badak dijadikan moto di Tangerang mah weh Tangerang kota motona akhlakul karimah ieu menang nyokot ti dieu nya bener jangan teu ge nya akhlak karimah na udah jelas iya tah iya akhlakul karimah ya Allah tuh ya. Dengan dakwah berakhlakul karimah Fudel bin Iyad anu tatadina jawara geledegan pembunuh luar biasa garong jadi kutubul aulia dengan akhlakul karimah ari eta garong-garong anu ngagarong ku Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu azim jadi wali ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo teh tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia ayo urang mah ku hari kiai malah jadi garong dibalik ya Allah ya Rabbi ulah balik ka dia tuh sia biasa bae sih ya Allah ya Rabbi ya Allah dibalik-balik ku Gusti Allah aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala Masya Allah kataji luar biasa ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana tukang bobok tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledegan Masya Allah jadi min jumlatil khulafair rasyidin anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka kurang kumaha Masya Allah karim mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus ulawa kabangga ku sebab jadi kiai buat yang dicabut ka kiai anana jadi penghuni neraka jahanam ina udzubillah min dzalik sing hade kurang kumaha kibar siso kurang kumaha kibalan bin Ba'uro hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah dibangunlah majelis tak diberilah kursi diberilah kendaraan coplok imana neraka jahanam naudzubillah min dzalik kurang kumaha dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga pun tayangan Allah terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara dalam rangka membela agama dalam rangka membela bangsa jeung negara diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin setelah tidak ada Kangjeng Rasul para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin sahabat aya para tabi'in atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin ieu ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaros cak Kangjeng maha gaya Jibril ari naon maksudna ayat ieu cik malaikat Jibril la adri kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi tunggu hatta as'ala rabbi ke abdi bade naroselah ka Gusti Allah ka pangeran berangkat malaikat Jibril saet padahaba faraja tekebal datang kumaha
Saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng, ya Muhammad, Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'tiya man harramaka wa ta'fu'a man zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun, nu pegat supaya nyambung. Dua, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere, jelema anu tilok mere bere. Tilu, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun, batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah, pahit amat eta sih, tuh pahit sama malka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong kaki Fudoli keke heula heula ieu mah berat biasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun pan hese, jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere, jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan leuh hampura. Coba da kumaha pahit biasa. Tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi kaifa ya Rabbil ghadab, kumaha ieu lamun aya bendu-bendu engke kumaha, engke aya tumpangan-tumpangan. Turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Masya Allah. Muhammad, anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah, Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji, khudil afwa, cokot ku maneh pangampura. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa. Lantaran khudil afwa, khud mah cokot, al afwa pangampura, ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas, cokot. Cokot ta motor, cokot. Cokot ta duit, teu kudu dititah. Cokot ngaranna. Khudil afwa. Ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot. Nu mantak lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah. Geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus. Berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen. Asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna. Tuh. Asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik. Majaz kan aya majaz bil isti'arah, aya majaz mursal, aya majaz bil kinayah. Tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeunna, apakah musyabah apa musyabah beh. Lamun musyabah beh nu diayakeunana eta isti'arah. Lamun musyabah berarti kinayah. Iya mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus, berarti ieu majaz bil kinayah. Tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura, teu nerop. Ja pangampura mah teu bisa dicekel. Emang pangampura bisa dicekel jah henteu. Maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah. Tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria, berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus. Majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu. Tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan. Ai santri mah henteu, santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. Di luar kepala datang ka poho deui. Can sakumaha tah sakitu mah. Encan sakumaha teh mah lah lakos gitu. Yadzukiral musabbah wa hudifal musabbah beh, ditutur musabahna afu, dipican musabah bena warumiza ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makliyah.
geus isti'arah bil kinayah. Atuh ku ari mah urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khuzna bae ku ari mah atuh khuzna bae anu nerop kana lapad afwa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege khud di mana utlub berjalan dina fiil ibana irdo mangga bae hidayat jalan loba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isyarah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz karena majaz isyarah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu babari jasa tah malah patabiatan tapi geus isyarah tabaiyah berarti khudna kurang anu dimodif di mana utlub masyaallah karim kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot heula asliyah hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh hese lah goyang aing tak mau bodoh aing cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang mah tinggal maca salah ngahartikeun si hade jadilah penistaan sabarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus ketika manakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sembarangan sia teu meunang tafsiran ku otak sorangan ai eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleuh hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geura ku hadis teu meunang ku otak sorangan man pasarul Qur'an bioi fal yatabawa maqadahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka geus ulah hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan kurang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus ngahartikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos bah tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabotna aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur ngabeberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakara khudil afa doang ge aduh babeulit eta ngahartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh tah caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun di pejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teu
kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan. Oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah. Oh ieu teh qodiyah juz'iyah. Oh ieu teh horenganan adat surna kuli. Oh adat surna juz'i. Oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya. Karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun. Ngajilah urang usul fikih abeh jelas, ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum, ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna. Urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i, cukup Imam Maliki, cukup Imam Hambali, Imam Hanafi, eta bae tinggal dituturkeun. Eta lah mazahibul arba'ah ieu mudawwan. Selain daripada eta goer mudawwan. Ulah hese-hese. Tinggal tuturkeun we eta. Bae sia mazhabna Syafi'i. Iya bener. Sia kula mah lain Syafi'i cenah. Saha Hanafi? Hanafi mana? Tatangga kula. Bodem sia ku aing. Teu beres. Nah lamun anti mazhab anna sing hade mana sing hade teh Syiah geus teu bermadzhab, Wahabi teu bermadzhab. Kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeunana atuh teu bermadzhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an ka dieu sia mampun teu. Hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula. Qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar. Ayo lamun qiraatna qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 leut teh ku Qur'anan sembarangan bae sia. Emangna kula besok inget ka urang Kulon bae, urang Kulon ngokos gitu goblok dia ku aing. Nyaho siapa aing? Ada sambarangan bae sia. Lamun gelut jeung urang Kulon bakal kanyahoan urang mana. Urang Kulon kan beda. Urang Kulon kan beda aya Serang, aya Pandeglang, gitu kan? Aya Menes. Kan beda-beda ya Banten lama. Nah ieu kanyahoanana gelut. Lamun gelut kakara kanyahoan can gelut can kanyahoan. Mun geus gelut kara kanyahoan. Gelut cak. Impak urang utahnyana. Begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping. Kanyahoan ya. Hayawan guys, jelas guys. Gelut itu dong ngeluarkan, utahnya nak ngaluarkeun nusok di sawah naon karang-karang genjer, jelas guys, jelas. Urang mana tah? Kayawan tuh, lamun dia kayawan tak karak, oh iya. Tuh, ieu mah ngaluarkeun pete, ieu mah ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping. Ieu kanyahoan, eta karakter asli. Karakter asli eta lamun tuh keluar, blok karung goni. Ya geus jelas, guys. Jelas, guys. Jelas duduk permasalahanana. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Muhammad khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin nah yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah. Ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia. Sing gede pangampura urusan dunia
dek ngasupkeun urusan akhirat. Sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu gugat. Urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak. Urusanana patali jeung budaya, patali jeung dunia. Ketika budaya tersebut ngalangan tentang agama, lalaunan sing gede hampuran jeung Muhammad. Ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak, lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa. Dek ngasupkeun akhirat agama lalauna. Urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia. Manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing. Meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur. Goblok sia tolol sia anak saha sia. Cak bapana heuy. Anak aing cuma ditolol-tolol. Atuh pagahan mah pagahan bae ulah digoblok-goblok. Ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing. Gelut sia jeung aing. Tungtung lama lain ngaji pan. Telut. Suatak ge khudil afwa. Tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan. Sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda. Manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul Allah. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka deuleu teh Allah. Mental ketilu wali Allah Subhanahu wa taala. Mali sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama. Lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama. Lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah anu di dalam Allah. Dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan sia. Waktu ka Allah aing nuduhkeun ku sia. Ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah, aya bupati gagilak. Kiai nini tamangos kituna. Kiai nini tamangos kitu mah yang diberes segala rupa, hayang di alem-alem. Ke diondang ke pendopo mending mun gede. Sabaraha karapun. Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang, kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi, kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek maripat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah, ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik. Khudil afwa, teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa, pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeng, Masya Allah karim, urang sebagai pengikut Kanjeng nuturkeun Kanjeng sebab Kanjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saha teh di lembur teh urang teh ngobrol teh. Ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya. Ieu mah urang sing harara de nya nya. Ya urang bakal pararaehnya. Atuh komo nini mah meureun teu lah nya. Kiai. Atuh ini lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh majarido jasa deuk nini teu heula mangga. Deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah. Cak nini aing deui bae burung teu heula. Lalauna
mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun nggih bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos gitu kan tuh bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun kula ge sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we surama orang gawang iki we gawa ini iya menyadari orang bisa tetep bae ge ya orang seri bae ngadengekeun cak nyana mah aing tilok intip meureun santri penting teh aya cak aing santri aing kos kieu amat ieu bahasana aduh sudah harna geuning sama agenya aja age sih widih tuh gua kehabisan kan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya ge bisa bahasa sepatan atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah atuh teu bagus je lu gua cariin ai gok di sini masa Melayu aya gokan tak mung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lah ingon teh lah ke Sunda ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asal nganggang jadi kula mah Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maneh urang heuy ka mana sia jaga di heuy aing ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha dipinya lari dalira wae ieu bagi tungkul sarujud bisa asana urang ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh akhirnya sakit teh dibandingkeun jeung kulon ya kulon pandai ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heueuh sia sorangan bae heueuh sakitu kunaon teh jejer babaturan lah teu kaburuan meureun ngeunaheun urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem urang ada orang Bandung mah puyang aing mah mulai di mana wangsut gitu mana merengkan puyang ya Allah ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya pensun saya kira teh nuju ngauah-uih rengginang nuju ngauah-uih dinten Ranginang atuh lain dilemasan tah kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe Ranginang teu meunang dinten Ranginang aduh Masya Allah aduh teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok aya seri pada ka mana ya bante pada ka ditu cenah ngajak haji ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede
teu meunang dirobat tau pondok gede atuh ngaran cing mana pondok agung. Itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres sebeuh perasaan urang mah bobogohan ge sia bogoh ka aing bogoh ka sia aing geus salaman srep beres pada eta manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel. Khudil apa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa'mur bil 'urf jeung marentah anjeun Muhammad kana uruf kana bagus sok parentahkeun berarti ieu mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusanana urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nangtangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunia nyana ditembongkeun jabatan nyana ditembongkeun kekayaan nyana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi kuari berangkat anjeun tumbas kekuatannya lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil 'urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak berangkat lamun lain hak ulah wa'mur bil 'urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketikanya na urusanan dunia hampura ketika urusanana urusan masalah-masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil 'urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu engkau bupati agamamu Islam mana girohmu engkau gubernur agamamu Islam mana girohmu engkau abri engkau Islam mana girohmu engkau polisi agama Islam mana girohmu engkau kiai mana girohmu engkau santri engkau pedagang engkau bangsa Indonesia mana girohmu ketika agama dihina nyawa taruhanana wa'mur bil 'urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah lemah lembut pelan tapi pasti selamanya untuk mengadakan perlawanan terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara
tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan wa'mur bil urfi bangun ulah cicing atuh lain target untuk menang al-qital sijal menang perang kalah menang tidak diukuran tapi perjuangan orang datang ke mana eta nu ideal salamatkeun diri orang ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae teu geri ge bakal paeh bae atau ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna nu beragama Islam PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah atuh mantak naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan urusan urang sebagai rakyat ja eueuh rakyat mah deuk mah marentahan saha nyana eueuh rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh tuh kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup ieu wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa ulah terlalu ku anjeun dibandingi ulah terlalu ku anjeun diladenan urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan wa a'rid 'anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi tanamkan tauhid tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina sang maha pencipta wa'rid 'anil jahil kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dawa sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil fatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikeun ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai keadaan menuju ridho Allah tidak disampaikan ibrak aya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahoeun lalakon nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah
wa imma yunzi'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda kanjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kangjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator diberi kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah, ternyata teu bisa make akhlakul karimah, aya setan numpak kuda. Kiai ai cicing bae mah di pondok ye ngajar angel kaboga mobil. Ku hari aya proyek Kiai kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Lumayan we Kiai, lumayan. Ulah loba nu dideulea ai karena Allah mah mah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya. Mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan. Jurig datang. Kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Konsepna fasta'id billah, minta perlindungan ka Allah. Mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah letik teuing 10. A'udzubillah. Hayang sabaraha tuh Kiai? Ya namun sekali bangsa 25 mah. Jadi 4 kali kan cepet. Nah, kan mantap. Aduh tawar. Lagi satu, tanda tangan tuh Kiai. Boleh guys. Lain auzubillah eureun, maju goblok sama Kiai. Nah iyalah, lamun datang jurig setan, ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang. Dina urang keur mungpung dakwah teh. Lain buah-buah datang setan lain puas. Biasa setan datang bentukna mungkin kiai, mungkin lurah, mungkin camat. Bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan. Tangkal caringin meleg-meleg. Atawa tanduk PDI meleg-meleg. Atawa Ka'bah. Jurig keluar di tangkal caringi, bentukna make udang-udang, jeruk betul. Jurig keluar di tanduk PDI, bentukna mungkin bae PNS. Jurig keluar di Ka'bah, bentukna mungkin bae sorbana ngabai kahana. Jurig ki modale ieu orang mah atulah teu jang ora kene ye terus masih kene ya. Ulah sok nurutan batu. Ya orang memanfaatkan bae melanan. Ya yang ora keneh kan urang. Islah gampang aya insyaallah. Di mana emang acarana di mana? Sabara. Itu ente rekrut bae Ki Nurjaya. Kemudian Kiai Supendi. Rekrut insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan. Boleh oge sih.
datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah kuduna lain ngahayukeun ieu urang teu kuat ye teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpang heulana jang ora kene ieu ya jang meuli motor cokot teh habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kalah urang nyemal kebel hirup pan geus ulah dicokot kalah ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang seton Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah kama umirta bihi soripun fasta'idz billah sok minta perlindungan ka Gusti Allah sebab awadai lu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu kitu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teuna Allah alimun maha uninga minta perlindungan ke Gusti Allah mudah-mudahan Gusti diberi kekuatan engke yadfa'u angka Allah nu bakal hadang kajen ku kumaha perlindungan ke Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara orang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfa'u Allah bakal melindungi sia dek sebab Allah teh sami'un alim mudah-mudahan negara urang dibere tentrem dibere tenang kiaina mudah-mudahan dibere kuat dibere beunta mata hatena kitu keneh tokoh-tokoh agamana tokoh masyarakatna kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan dibere beunta mata hatena mudah-mudahan urang dibere aman damai jeung tentrem bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.